Parekanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Waliwis Bodas. Waliwis Bodas. Carita roman silat baheula. Gambaran lalakon mangsa Jawara Karawang tandang Makalanga. Nanjurkeun bebeneran, numpes kejahatan, ngehontal karaharja. RMG Network. Gawe bareng DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 102,1 FM, Gita 85,4 FM. Midangkeun serial dongeng Sunda. Waliwis Bodas. Waliwis Bodas. Naskah Yasana S. Sukandar. Garapan Wakumis. Pangreka Sora Dery Senjaya. Pangreka musik Rendika MG. Pangjejer gawe Dewi Miranti. Produksi RMG Record. Para kanca sadaya nyanggakeun Waliwis Bodas. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Nah sahanya nah Haji Sabri gitu Waliwis Bodas teh teu bisa jadi apaan manehna teh geus kolot moal kitu si Kokon jauheun si Kokon mah udah kodomoyo kitu ongkoh manehna mah pangartina oge tacan cukup bener. Tapi eta ngaranna si Waliwis Bodas. Ngaranna Waliwis Bodas. Nah ngan saukur ngaran kebeneran bae atawa memang aya hartina. Ongko ari waliwis kitu teh ngaranna hiji gerakan nu ku aing geus dipiboga. Gerakan Waliwis Mandi. Oge gerakan ieu teh boh Haji Sabri boh si Sangkon oge bari saeun. Ke. Moal kitu Kang Ugin. Atawa ayeuna teh aya jalma nu anon suka bebela ka urang kepuh. Moal kitu ti wanayasa mah. Lantaran kapan aing teh boga karuhun nu waktu zaman baheula kungsi ngagoncangkeun gupernemen. Cenah sekeselerna ayeuna lolobana caricing di daerah wanayasa. Ngadadak regrentes hatena teh ngan semet dinya kabawa ku eureuna suku manehna lantaran ditahan ku Bang Arma si horeng teh geus nepi ka lebah imahna Pakeson. Ogeret simbar kaburuanana tetela aya nu keur ting rariung. Tetela pacalang-pacalangna babah buntong malah Pakeson oge aya milu ngumpul di buruan. Tapi ari babah buntong namah eueuh nah keur ka mana cenah. Sabot keur kitu anak dengek teh aya nu ngajerit. Sidik kaluarna sora teh ti imahna Pakeson. Tapi nah atuh nu keur ngariung di buruan teh kalah ka tetep caricing. Kadenge ngacerit deui. Nah atuh anak sebrut teh muntu ngapelesat muru kanu keur ting rariung di buruan. Pakeson nu keur aya di buruan sanyana mah harita teh keur dirariung ku usung esang na babah buntong. Di bawana ti jero imah teu sirikna digusur sarta didereyang diparaksa teu meunang embung. Geus aya di luar terus dijaga tetang teh. Sok padahal ieu teh ngan saukur mangrupa akal tarekah malulu supaya bisa menangkeun dirina Nyi Kasturi.
lantaran pasti Pakeson teh moal bisa nyumponan kana panagih dapuguh lain dina mangsana. Dina mogokna Pakeson nyapok bae Babah Buntong teh menta dirina Nyi Kasturi. Sanajan pokna cenangan ukur sakedeung tapi cukup pikeun Nyi Kasturi mah ieu teh matak ngadatangkeun kiamat hate. Pakeson mimitina mah henteu gancang-gancang mikeun. Manehna satekah polah mere alesan yen nagihna Babah Buntong teh lain dina waktuna. Tapi naon kakuatanana atuh Pakeson anungan sakadar somah kuricakan rek menta tulung-tulung kasaha pikeun ngadukeun nasibna. Mangka-mangka geuning eta upas miun jeung upas lenor oge pada bilu ka Babah Buntong anu akhirna sanajan bari kapaksa ku sieun Pakeson teu burung masrah ke Nyi Kasturi sok sanajan bari dibarengan ku ramisakna Cimata. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Atuh geus kitu mah manehna terus digalusur keluar. Mana horeng Babah Buntong teh geus terus megod di dinya teu kapalang burungna teh atuh. Tieulan teu jali Keson. Henteu sabab tieulan teu jadi, tapi ayeuna kulo weunang. Ulang cukup alil Kecon. Mane henteu ditipakalakeun ku Tuan Lekong, ha? Babah Buntong seurina mani petet-petet we atuh nempokeun Pakeson nu keur diseret dikeluarkeun ti jero imah. Tapi geus kitu we rupana Nyi Kasturi kudu katulungan. Untung teuna teh torojol Bang Arma sabatur-baturna sarta barang ngadenge nu ngacerit nujolna ti imah Pakeson. Sarerea geus teu bayen eta teh pasti sorana Nyi Kasturi keur direweg ku Babah Buntong. Ieu sababna nu matak muntu mah jol-jol blesat bae lumpat. Geus teu ngadago deui putusan Bang Arma, pikiranana museur ka Nyi Kasturi tangtu ayeuna manehna teh ngaranapan musibat komo deui barang bireungeuh nu keur tinggal di buruan teh kapan Babah Buntong mah teu katempo. Puguh we atuh nu keur ngakarulung di buruan lain deui ti buburanyatna. Barang mireungeuh aya nu nyerebet ka palebah maranehanana. Si Pokek minang kanu pangheulana awas ngagentak manehna luncat maksudna rek ngahadang. Lantaran ku manehna geus kacudi yen nu keur ngablesat teh tangtu nu deuk maksud goreng. Nu sajen atuh nya kitu keneh jrung-jreng ka hareup iwal ti Pakeson manehna kalah ka bangun nu hareug. Ari Bang Kampret nu memang ngabogaan gerak cepet nu luar biasa. Manehna langsung ngablesat muru panto imah dina gerakan lalai nyabet jamu. Panto imah ditubruk, brah, rujad pugu ditulakan ti jero atuh. Curelat Bang Kampret ka tengah imah. Kakarage manehna rurat reret nyetenan heula pangkeng. Aya pangkeng dua ngareneng kadenge brug-bregnam. Curelat deui aya nu nunturkeun tetera ieu mah Babah Buntong udag Nyi Kasturi nu harita kabeneran bisa leupas lantaran kabeneranana teh kantong Cimata Babah Buntong nu cadut dicabak teh kabeunangan dicejek ku Nyi Kasturi. Teu anta perah deui hiu cepet soang. Aduh. Urang ajar setan Buntong teh sia. Keur pedet teh sia. Aduh. Bang Kampret teu burung we ngahuhuh lirnu nirisan. Tapi sanajan kitu ngagentak manehna oge hudang persis keur waktu manehna nguniang keneh. Babah Buntong ngacorelat luncat ka gigireunana nu maksudna rek ngajejak punuk kawasna bae rek males dumeh tadi manehna kungsi dijejak punu jadi lawanna. Orokaya Bang Kampret kacida cingeusna kakara karasa hiupna oge ngagentak manehna ngabalirkeun beungeutna bari ngahayatkeun leungeunna dipake nakis. Gigir dampal leungeunna awor jeung memuncanganana Babah Buntong. Ceri jeung Babah Buntong rek labuh. Cereg-jeg
Bang Kampret nangtung sarta langsung manehna nyebrut ngasupkeun jurusna. Rasakeun Buntong. Hap. Iya. Di babah Buntong oge teu kurang-kurang cingeusna kana pibahayaeun mah. Tidak bisa. Iya. Gentak manehna ngalelepkeun badanna dina gerakan orai naga teuleum di Sungai Yangtze. Kolebat. Kajigireun Bang Kampret bari nyamberkeun leungeunna dina gerakan cakar naga. Nu maksudna deuk ngajambret kulit beuteung orokaya. Bang Kampret oge teu eleh cicingeun ngagentak manehna ngarempodkeun badanna ngabarengan suku katuhuna ditarik geus teu bisa naon-naon deui iwal ti manehna ngahargung bari badanna ngoleab ka tukang nu saterusna ngageblag nang ka kangkang. Oh mati. Babah Sangkuy nu ti barang nuturkeun muntu. Manehna dar galungan jeung si Badar. Sakali ieu mah Babah Sangkuy teh henteu ngagunakeun pangartina bawa ti nagrina. Tapi manehna ngagunakeun pangabisana anu meunang guguru bareng jeung Bang Kampret. Nu dinadekna tetela si Badar teh jol-jol ripuh wae, pokona mah eleh ringas eleh pelit sarta eleh awas mata. Nu antukna sababaraha kalina si Badar disusut nyium taneuh, malah sakali waktu mah manehna teh nepi ka tigo gorenceng sagala lantaran kekemplong beunang dijejek ku dampal sukuna Babah Sangkuy. Nu antukna kapaksa si Badar nyabut bedogna. Di sejen pihak nyaeta Bang Arma teu kurang-kurang hebatna. Lantaran nu disanghareupanana nyaeta Upas Miun jeung Upas Lenor nu cok. Pecengkul sirah simbar kaluhur ngabarengan pereupna nu ngantius Bang Baraan. Ceblon. Simbar ngabentur dadana si Penggung. Ada. Dan nglobakeun pamolak geblag. Si Penggung badana ngageblag ka tukang teu beda ti tangkal cau dituar ngabarengan soroana nu ngagerung. Teu beda ti mobil beakeun bensin. Calawak teu beda ti nu jengker. Teu sehanana mah si Badar teh teu kuat nyangga wawasanna Babah Sangkuy nu ngagunakeun ulin cimane nu dikombinasikeun jeung gerakan-gerakan hasil ciptaanna pribadi. Sedengkeun Babah Buntong oge teu kuat teu nandingan samemehna oge geus kateguh manten kudu jadi lawanna. Teu mata heran lantaran kapan Bang Kampret teh sobat medokna malah baturna sapaguruanna mong juringkangna acan. Katutup ku beleg-begna peuting. Berita suara Karawang 103,2 FM. Gawe bareng DSK 103,2 FM, DSP 1188A, Dery Senjaya, Pangreka Musik, Rendika MG, Pangjejer Gawe, Dewi Miranti, Produksi RMG Record, Para Kanca Sadaya, Wilujeng Kantun.